cinta karena dasi lain huhu saya tamatnya nyamung raja nyorak papalimpang ari si deui ka dituna sok barang cinta karena dasi si akan segera basi cinta karena gincu akan segera lahai milu mana makalah Allah masa pangan dibere miti ami milu apa bari tungtulah cinta karena dasi ibu tuh tinggalin abdi lawsan ibu-ibu tak buka ganeta na itu perdengnan Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa dzurriyyatihi wa ilahi jami'il awliya khususan khususan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare ngalana dibarasehan duka tarunduh duka naruntut sarare. Nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Wios. Wios. Bade ngawaler. Araya. Aya. Nini aya. Aya. Aki-aki. Aya. Parawan. Aya. Second. Nawan dari second teh jam tangan sok barang kurut mustakmal termasuk awewe kurut teh rana lain rongsok terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angerlah punten salapan awewe. Lalaki mah ongkoh loba tapi loba nu teu nyora. Ih, ditingali-tingali teh karieun.
Bingung abdi mah disebut cengcelengan da aroyak. Disebut jelema hirup teu nyora. Sok akang sing puguhnya mumpung kakarek ngawitan mun rek nyora kaluarkeun suara teh. Mun rek maot sakali ini. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ehona alitan kang. Nah, cobi upami nu ieu sarona yang diaktifkan. Al-ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradi. Ajib heup. Nuhun nya. Tukang salon doakeun sing ka surga. Amin. Tong kagok sing jeung salon-salonna ka surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati famarrogiba an sunnati falaisa minni. Al-hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Pinarengan widi Gusti nu maha suci nu ngancikna jeroning ati sanubari nu suci murni keur setiap jalmi nu hadir dina ieu wengi. Ngalangkungan jatuh keramina Neng Sinta sareng Asep Yoga putri Bapak Nunung Sobana sareng Ibu Popon Hanifah. Ieu acara dipolah ti anggalna ku sadaya keluargi sahibul hajatna. Pamugi dina ieu wengi ayeuna urang sadaya nu hadir sadayana diantawis nu hadirna ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka rakyat, aparat desa dihadiran ku jajaka jeung wanoja dioyoban ku duda jeung randa. Maksad daya kajaba urang rek ngabdikeun diri ka Gusti Allah taala ku jalan ibadah nu samampuhna. Moga-moga nu hadir dina wengi ayeuna sing payus mungkuh Allah taala di dunia urang jara di jalma anu bagja bari tarakwa, moga-moga di akhirat jara di ahli surga. Amin ya robbal alamin. Widi ti Gusti nu maha suci dina ieu wengi kempelriung sadaya kadang wargi bingah dina hati sanubari sabab dina ieu wengi nu hadir rupi-rupi jalmi sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi. Di antawis nu hadir pameget sinarang istri, kaum buruh, pegawai negeri, padagang sareng patani. Oge aya para ulama sareng para kiai utami dina ieu ngaji dioyoban ku pemain inti. Nu geus teu biruk deui dina ngaji lolobana aki-aki jeung nini. Maksad angkat ti bumi disakseni ku langit sinarang bumi rek milari pangarti ngabandungan ceramah ti hiji istri nu asalna ti daerah Parigi. Sok sanajan Bapa Nunung ka abdi tepikeun kaki wari encan mere cai kopi. Mugi-mugi keur urang sadaya nu hadir dina ieu wengi payus mungguh Gusti. Di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jara di ahli sawargi. Amin. Ya robbal alamin. Ibu sekali dah ibu oyong ka surga.
dia Bapak. Aduh, salah sih kalau surajin. Bapak, gak sama nih baralik we. Abdi pada aneh cek, ada nanya kala laki menesok cadu nyora. Mun kana udud riweuh. Cicing. Nu keur ngalepus tong di pareuman. Kaciri ka ngebul. Aja agama jangan jadi kusek-kusek. Nyah Kang Kubadir panjang kene sok. Mending kene capit kenyot saerepna. Ih, naon sababna rokok akang udud akang teu matak ngarugikeun ka abdi. Nu ngaroko akang nu nyeungeut. Akang nu ngenyot. Singkong pakatu ece nu batuk. Nu gering. Nu paeh. Kamana eta cik atuh mawa keresek. Bisa. Tuh kan itu ke majalana juga tuh sing salamat nah. Tong balik deui. Sing ditampi mani seramna. Sekali deh ibu. Ibu. Hoyong ka surga. Bapak. Eta kakarek nyora. Barekan saeutik. Ari bapak hoyong ka surga henteu. Salaki aja datang ke udud. Masuk salaki aja udud. Jawab cek lamun ningali salaki udud wae rudet henteu. Tah Kang. Kita remo ya. Iya pengakuan korban ya. Cik aja lamun ningali salaki aja udud wae rudet henteu. Pusing henteu. Sunel henteu. Sok dicaram ku aja. Sok ngabugu tara. Sok ngawaro tara. Si ibu teh keur harewasan nanyakeun kopi teh. Itu ka asisten abdi aja. Berencana sok naon kopina kitu. Asisten apa? Ketahuan. Masalih mamari. Geus acekeun bae antepkeun salaki. Komo lamun dicaram bari teu ngawaro. Leheung lamun ngawaro palebat teu ngawaro kalah nyarekan ka ece nu nyaramna. Tujuan urang mah karunya salaki teng udud teh bisi gering, bener? Tapi eta salaki kalah malikeun lah loba omong. Nu udud nu teu udud dianggep paeh. Tah komo lamun nyebut kitu keun antepkeun ece salaki sing tuluy udud sapae. Nah, kopi. Nuhun Mang Nunung. Ya tunuh teh teu aya da terus aya kopi. Ngan ieu ya tuur leuleus. Ari leuleus tuur mah sanes ku kopi tapi ku Pocari Sweat. Punten Mang Nunung sanes nyuhunkeun ngawartos. Tapi abdi teh ti ditu mapat leuleus eta. Lembur naon ieu teh namina ibu? Ciherang. Biasana suka senang. Jadi sararenang we nya eueuh. Boro-boro da katingali juga keur barariung. Aya nu keur bingung. Bobo eta tiung can lunas. Da kaciri can nu can lunas mah nyengsol. Da diomekeun. Ci atuh ngerakeun ke diomekeun. Geus lunas lah. Aduh, ibu mudah-mudahan serena, ibu-ibu bapak-bapak nu hadir dina ieu wengi ngalangkungan acara Bapak Nunung sareng Ibu Hanifah. Iya ibu wengi-wengi Masya Allah meni kompak ieu jamaahna. Ibu ti bumi ka dieu ikhlas? Dipaksa ku Mang Nunung? Dipaksa ku Ibu Hanifah? Atawa ibu mah dihadiahan? Diburuhan? Dibere duit? Cepet-cepet boro-boro. Nu puguh mah kuring mere duit ka Nunung. Ka Nunung teh hajat jadi kudu nyamungan. Ngan punten ibu sapali katerangan hadis Kangjeng Nabi sawae nu angkat kana pangaosan sateu acan sampean ibu dilengkahkeun sateu acan pandangan bapak dikepatkeun tapi dina hate terus aya maksud bade angkat kana pangajian maka dosa ibu bapak terus dicatat ku Allah dihampura dosana. Alhamdulillah. Angkat kana ngaji mah jadi ibadah
lempangna jadi ibadah, lengkahna ge jadi ibadah, diukna oge jadi ibadah, nundutan ibadah, cok saha kasih ojo beri padu calangam di mana Bang Hidalilna oh kios ece salaos ayeuna ece dipaksa oge teu nanaon. Tapi urang da ka dieu teh ladang maksakeun hayang naon urang ka dieu sanaos ayeuna mang nunung teu muruhan tapi yakin ece nu dipalar hayang buruh ti Allah ternyata Allah geus masihan buruh keur sawe jalmi anu angkat ngaji urang suka senang ku Allah bakal dibere jalan tol untuk masuk surga. Amin. Alhamdulillah. Ibu apal henteu jalan ka surga? Sok geura urang bejaan. Kamana mah ece jalan ka surga lain kitu. Eta geura ece teh mata ge sing harideng jeung sing rarajin nu kieu teh ece ulah ngan ukur dicekel teu puguh. Ieu teh aya manfaatna jeung loba madaratna oge. Lamun ibu ece hayang apal jalan ka surga tinggal buka dina ieu naon ieu teh ngaranna? Pasantren. Ieu teh ngaranna pasantren al-interneti. Di jerona aya kitab ngaranna kitab al-Google. Sok ajaran ku ece bisi teu percaya ketik dina eta kitab al-Google. Apakah eta kitab al-Google akan mampu menunjukkan ke ece akses menuju jalan ka surga? Lamun geus dijudulan jalan ka surga pasti aya nu ngabejaan muncul jawaban saha nu ngajawabna Ustad al-Youtubi. Lamun geus dijawab ku Mama Kiai al-Youtubi menyebar luas dibaca ku urang suka senang saha nu macana lolobana nu macana ibu-ibu ahli Facebookiah jeung ibu-ibu grup WhatsAppiah. Kumaha cenah nama al-Youtubi kamana mah ece jalan ka Jogja ka dieu mah akang ka Palihwetan kamana mah ece jalan ka surga ka dieu mah alah ibi ka kompak-kompak kang kapanganaran sih amit-amit Mas Alia teuing di mana Bang Hidalilna buat jalan ka surga jig kapanganaran ekang mah yang nyusul abdi meureun jalan ka surga mah kapal ngaji emut ibu ari ngaji bahasa kirata ngahaja-haja neangan aji ari aji pangaji harga berarti ibu bapak nu angkat ka dieu ieu jalma anu geus jadi jaminan ti Allah nu meunang harga naon harga jalan tol untuk masuk surga. Alhamdulillah. Bu dugi ka jam sabaraha ieu ngaosna? Siap dugi ka jam 12? Siap. Dugi ka subuh siap? Siap. Dugi ka enjing siap? Alhamdulillah Pak RT ibu-ibu kurang suka senang mas sadayana ge ahli ngawadul nganu ngaju tapi kun ka isuk sok aya ece di dieu pangawasan mingguan aya marhabaan aya sholawatan aya muslimatan aya yasinan aya tahlilan sok aya mun aya nu maraot sok taraklil atau bisa nu maraot aja. Iya aliran sesat nu kieu teh. Ih ari nu maraot taraklil nu hirup arudun beraku. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masa ibu nu dipihormat pengatur acara penertib wanci pangalas calagara master of ceremony nini nyebutna protokol. Mana protokol teh? Oh kahanap. Kade bisi ragrag ka balong. Da ieu teh ngaji teh sisi balong aja. Nu dipihormat kersana para kiai, para ajengan, para ulama. Aya di dieu kiai? Aya di dieu ustad? Aya di dieu ajengan? Ieu dipengker saha aja santri? Santri di mana? Al Khairiyah.
Hari santri teh mane karasep. Laluis namun dibuka bajuna budug. Cing, baca ulah sok dipoyok tak ieu teh sanajan budug subhanu yaum rizalul ghad. Santri itu adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Kiai nu aya di dieu abdi bisa kieu teh ladang budug heula eceuk. Makana eceuk teh kudu atoh lamun gaduh budak betah di pasantren, teu gaduh budak di pasantren tikahkeun eceuk teh sing meunangkeun minantu santri. Tah ieu ge da jaromlo keneh sok dalaptarkeun. Budak eceuk minantu santri mah berkah, santri mah sagala bisa eceuk. Moal aya nu hese ku santri mah. Mitoha koret ruqyah ku santri. Pesantren mah ruqyah bang koret gitu teh pamajikan cerewet aulah moal cager kan pamajikan cerewet di ruqyah mun arek bere rupiah bener cek iya urang teh pasti eceh hirup di alam dunia nu diutamakeun teh adalah perannya para ulama perannya para aja nu ngawuruk ibu dina mingguan saha ajengan di mana ibu ayeuna budak rek nikah pasti anu dibutuhkeun teh saha ajengan nu nyerenkeun panganten nu nampi panganten saha ajengan hamil we eceuk geus 4 bulan ngariungkeun tatangah saha nu dibutuhkeun jang mimpin tawasulna ajengan geus 7 bulanna sarua ngariungkeun deui tatangah nyelametkeun deui eceuk maca Quran saha nu mimpina ajengan geus 11 beteng budak teu kaluar wae nu diteangke saha bidan eceuk eceuk sing aja malior tembuhan ajengan Allahumma sholli wa sallim wa barik salatullah salamullah ala toh sok tutupakan cicip bae salatullah salamullah ala yasin sadaya nabi beracara sholawat Habibillah, iyo sadaya jamaah.
Allahumma shalli wa sallim wa barik daramang sadayana. Aya nu nyeri tuur aya, nu nyeri cangkeng aya, nu boga hutang aya. Mudah-mudahan berkah sholawat hutang sing lunas. Nu amin tarik nu beda sora ciri eta nu gede tanagana. Lain salah wae kaliru. Nu dihormat para ajengan, para ulama, doakeun para kiai sing sarehat paranjang umurna amin. Nu ditukang teu amin juga nu dendam ka kiai. Bapak RT aya Pak RT? Mana Pak RT mana? Yo ari RT teh aparat nu caket jeung masyarakat. Ngajina kudu kaciri Pak RT. Sabab di dieu aya jurig aya jelema. Ari jelema mah nemra kaciri jurig masuk di nu poe. Jadi lamun RT ayeuna ngajina tidak menampakkan diri berarti RT teh nyumput. Si itu moni bedas jurig. Sopan ka RT nyebut jurig. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bapak RT nu taraira tatalete, Bapak RW nu sok ranca gedek nyontohan gawe. Manawi aya Bapak kepala desa aya teh ya? Aya? Anu mana? Oh eta, menikase. Nu disorban sanes. Mun eta meni melong wae ti teh tadi ka. Manawi teh sanes kepala desa. Setiap abdi ngalieu kubu nuju seri wae. Jadi timbul pertanyaan dan penasaran ada apa di hatiku. Iya teh nu gaduh desa di dieu, nomor 1 di dieu, doakeun Pak Kuwu sing janten pemimpin anu amanah. Amin. Ku abdi didoakeun Pak Kuwu mudah-mudahan tahun payun sing janten camat. Amin. Aminan atuh. Amin. Geus jadi camat mudah-mudahan jadi bupati. Amin. Geus jadi bupati sing jadi gubernur. Amin. Geus jadi gubernur mudah-mudahan Kuwu sing jadi presiden. Amin. Ah lamun Kuwu geus jadi presiden RT na bakal diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Bapak kepala desa nu estu gede jasa tur hade dina bahasa ibu-ibu nu tarawadu bapak-bapak nu saratia para pamudi nu jembar ati para pamuda nu jembar dada. Yang paling saya banggakan di naungi ayeuna adalah sahibul hajat Bapak Nunung Sobana. Ieu mah asa beda Nunung teh di abdi mah awewe. Bapak Nunung Sobana sareng Ibu Popon. Tadi abdi mah Popon teh lalaki. Mang Popon pamajikanna Bu Nunung. Ieu mah Bapak Nunung bojona Ibu Popon. Ibu Popon urang Jawa. Dalamun ayeuna urang Sunda mah papan. Santri teh kudu hafal. Bedana Sunda jeung Jawa saeutik Sunda mah hurufna kana A, Jawa mah kana O. Mun di Sunda atang berarti cek Jawa mah sok sing tarik atuh ceuk. Aya Mang Atang di dieu. Mang Otong aya. Berarti di dieu mah Sunda jeung Jawa aya. Berarti lembur ieu mah ahlu Sunda wal Jawa. Mun cek Sunda nanang berarti cek Jawa mah nonong. Awas mun teu milu awas rasakeun. Oce pokona mah ece teu nurutan ngajawab huntu nyeri tah. Mun cek Sunda iyana berarti cek Jawa mah. Mun cek Sunda batal di Jawa mah. Mun cek Sunda katak berarti cek Jawa mah. Bangkong jemeng. Kapan kotok mah hayam. Mun cek Sunda kuntul berarti cek Jawa mah. Kau nggak cerit. Sok bareng-bareng kompak kami tuh enak bareng mah. Kuwu ge mau nyarekan. RT mau nyusulan sok kecek daripada dipangkang dina hate. Dibekaskeun teu bisi seteruk. Sok bareng-bareng. Ieu mah ngabedakeun Sunda jeung Jawa. Ece ulah nyalakeun ka abdi. Ece ulah kikieuan Jawa. Mun cek Sunda kuntul berarti cek Jawa mah. Astagfirullahaladzim. Di Maledo kuturu gelasnya. Di Sunda kuntul di Jawa mah bango kecek. Sih cuma luasan. Teu apaleun bahasa. Ari bango teh manuk kuntul ge sarua burung kecek. Jadi kuntul jeung bango teh adi lancek sebangsaning manuk eta teh. Manuk naon? Manuk sawah. Teruskeun ka Kuwu.
Ucap sekolah heula teu. Kita apal bango sih. Angkat Muncak Sunda jajak berarti cek Jawa mah. Muncak Sunda sarjana berarti cek Jawa mah. Terakhir hiji deui. Muncak Sunda mangga calik berarti cek Jawa mah monggo. Monggo linggih ini sing eling sing sopan piraku kuwu namu ka ibu cek ibu monggo colok. Lain paku itu tadi itu udah aliran sesat ya mah gara-gara nu marawat tarahlil jadi katamu ge monggo colok sih. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aduh hatur nuhun Bapak Nunung tah ieu anu paling berharga keur abdi mah. Abdi mah ku akang teu peryogi ku ece teu perlu. Nu diperyogikeun ku abdi Mamang Nunung. Jeung Cepopon. Geuning ku naon hi kapan eta nu tanggung jawab ka abdi sepenuhna. Anti mimiti nyuguhan tepikeun kamahanan. Punten-punten Mang Nunung biasana abdi balik ngajemat taralengo. Punten Mang Nunung ieu mah nu biasa. Itu. Aduh untung aya ce. Ruas di situ aya. Ih doakeun Mang Nunung sing panjang yuswana. Ulah mah ka maot ayeuna. Sabab tuntas urusan jeung abdi. Punten Mang Nunung ieu mah punten ieu mah nu biasa. Wah ari uing ngawas teh dina mobil teh wah sagala aya. Dimimiti beas tepikeun ka hayam hirup eta mah tara tinggalin di mana-mana gesok aya. Ieu mah punten Mang Nunung nu biasa. Cenah Mang Nunung teh biasanya biasakeun ti aya. Ulah jiga kamari ece abdi teh rumah tangga teh geus hampir 20 tahun. Tara biasa abdi pase kamari masalah teh hampir sabulan ka tukang mah abdi rumah tangga teh cerai tah. Pasea Mang Nunung salaki ujug-ujug amok-amokan abdi uih ngaos da salaki teu ngiring harita teh. Atuh kunaon salaki teh baeud wae. Maca salam teu ngajawab. Sampeurkeun we. Kunaon hoyong kopi. Tuh. Hoyong nenen. Teu hayang. Cici urusan 17 tahun kagigir. Kudu kitu ka salaki moco. Semaksimal mungkin aja abdi ngarayu da abdi salaki teh cager deui teu baeud wae teu ama ada ieu Mang Nunung. Cik kunaon atuh ate bet baeud wae. Di mana? Uih ngaos tara biasa nanya kieu. Bohong, teu percaya. Manya balik ngaji na mobil berkat tak gitu. Potan puntan Mang Nunung abdi mah daripada engke dicarekan deui ku salaki, mending pasea teh aja Mang Nunung tah. Atur nuhun Mang Nunung yang berbahagia kedua mempelai. Neng Sinta sareng Asep Yoga. Nikahna ira ieu? Lu karunya rek bulan madu. Kaganggu Neng hampuranya Mang Nunung ge dasarua rek bulan alaun. Atuh dah hampir sami atuh dah aja tinggal acukna oge atuh. Panganten sareng sepuh teh jadi pahili mana pangantena ieu teh. Soreng dua-dua lagi panganten nya. Nu hiji rek bulan madu nu hiji rek bulan alaun. Pokona buduakeun Mang Nunung ieu sadaya pengorbanan Mang Nunung, harta, emutan, kesempatan dugikeun ka terakhir ayeuna acara demi suksesna, demi nyaah ka putrana mudah-mudahan ieu sing janten amal kasayan kaum Mang Nunung. Ieu Neng anu ditikahkeun Neng Sinta sareng Asep Yoga doakeun ku ibu rumah tanggina teh sing runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh ibi kacai itu bener sih itu tuh tah eta Mang tukang naon Mang naon dagang kurup mana kurupukna oh anjing doakeun nya Mang mudah-mudahan kopi doakeun Mang sing ditampi iman Islam sing kurang rasa Mang pada maot moal insya Allah pada masa atuh ka sayeun atuh mumpung loba batur aduh aca lanjut ya teh 5 menit deui da amplop mah geus dirapet ieu Neng Sinta ayeuna tos benten deui ibu statusna tos nami tadi uih akad nikah status Neng Sinta jadi suami Cep Yoga Neng Sinta jadi pamajikan Yoga jadi salaki Neng
neng kawajiban neng kasalaki sanes mamah nu wajib ngaulaan aa tapi neng aa nu nganapakahan ayeuna ka neng sanes bapak sanes mamah tapi sepenuhnya tanggung jawab nu jadi salaki bu ibu oce ayah bade kemana eta oh cari suwen teh bade wih ka ditu teh mah hek diduakeun sing dibuka juri ah geuning pokari suet aduh lila si bareng ka warung heula aduh hatur nuhunnya teteh wartoskeun ka Mang Nunung tah geuning leuleus tur teh cager ngan ieu angan perih makana hade ku pokari suet Mang Nunung ari perih angan mah ku teh pucuk balik deui keur aremos deui sina neangan teh pucuk RT watir jangan dulu kemana-mana tuh karunya saya akan kembali setelah yang satu ini karena mata sudah mulai ngantuk itu tandanya kurang bismillahirrahmanirrahim aduh Mang Nunung kamari mah di Bogor meuni seger ngaleueut teh di panggung teh ku panitia di pasihan susu panas ayo aya kopi ge aya laleuran kieu ari nyaji luhureun balong kopi ge aya rambetukan si bapak mah itu ngicem-ngicem bapak nu mah ningali nu geulis kieu bari ngacaprak nu geulis apa abdi mah ngacaprak ge dibayar ieu cak Neng Sinta nu eta Neng Sinta make up menikat saya itu ayeuna katingali geulis lapisan da di make up ini maluntur boting teu kieu wajarlah yang namanya pengantin ratunya sehari rajanya sehari nu geus geulis ge digelis-gelis panganten mah nu geus kasep ge dikasep ka tujuan nikah naon aa yoga neng ibu bapak ieu sadayana nu geus narikah sanes panganten baru tapi panganten bari nu geus bararingung nu geus bararawu tujuan gaduh naon tujuanana wamin ayatihi tina ayat wamin ayatihi an kholaqo bahkan santri masuk ngamajulkeun khuliqo Allah sudah diciptakan kita sudah diciptakan oleh Allah Allah sudah menciptakan kita dengan berbagai berpasang-pasang azwaja luhur sapasang jeung bantuan atuh luhur sapasang jeung dilaloyok ieu tos taruang teh acan hah terus di pasian tuangan ku Mang Nunung naon berkat auna kerasa kideung mah kerasa bodas sih deung da tadi tuh aya barudak tadi tuh peda ngajinjing keresa jang ka mana jeung teh ruas bisi pengajian geus bubar teu nema budak teh ngabring bari mawa eta keresek si orek meureun berkat da bari solawatan tah pasti rek neang teh pucuk tadi eta budak jang ti mana selawat we mane husu sallallahu alaihi Muhammad balikna menang berkat hanya kalguning sautik murunan di dahar ustad luhur sapasang jeung handapna kaler sapasang jeung wetan sapasang jeung beurang sapasang jeung awewe sapasang jeung makana aa ieu nu jararong lo tidak usah kita takut tidak usah kita minder seandainya kita belum nikah yakin jodoh mah sudah disiapkan ku Allah di mana jodoh kita entah di mana cuman yakin dengan firman Allah huliko kita sudah diciptakan berbagai pasang-pasangan soklah perbanyak we membaca sholawat jodoh akan datang dengan tepat tidak mungkin salah alamat Allahumma sholli wa sallim wa barik naon neng dipasangkan ku Allah neng sareng ayoga litas kuno ilaiha supaya neng jeung ayoga mangih kahirupan anu bahagia anu tenang anu adem anu ayem anu ngeunah anu betah tumanina harmonis romantis bu ibu ari ibu jeung salaki osok pasea jawab osok parera omong pabaud-baud pabetem-betem tepugu judul makati nu kitu teh romantis romantis harmonis ibu tergantung kumaha jalmi nah ngan pasti ibu mengalami romantis bahkan manja yang lebih manja iraha mengalami eta
baheula ke ibu enggal nikah tuh tingali Neng Sinta mung jauh ayo nempel ayeuna Neng kitu teh komo tanu keur bobogohan baharianan sok kalepait cok alah mawa motor manikat lalaunan manggih loga kenjeng kupling main keur bobogohan geus nikah lain kitu komo lamun geus nikah lila mawa pamajikan juga mawa karung pare manggih logak lain hati-hati mah aja ditarikon di pamajikan ragrag meureun tingali Neng Sinta wajar lah namanya panganten baru harmonis Neng can gaduh pikiran duit masih kene seueur kado ge can dibarukaan sabulan 2 bulan aduh ayeuna mah enggal nikah lempang ditutuyun gedebluk labuh embis aduh lepay aduh gebis gemeuni embis cek salakina teh angun-angun naik motor muntang yang tipe perokot muntang pemajikan teh gejelik bosan sakit enggak boga budak pahiji berubah pemajikan milu numpak motor dicerek tong milu berat muntang kana cangkengna eungap kana naon atuh kana behol da memeh kana behol teh kana tak nah heula ojo tapi pemajikan teh juga teko leungeun nu katuh kana tak salaki nu kenca kana behol gede buut rag-rag sugan tarik nulungan lain salaki kalah molotot bari nyarekan kumaha cek salaki pokna tah cek aing tadi sia tong milu ari ka salaki kudu turut sia teh cicing ngingit celik wae meuni mung tinggalin tah geuning labu teh nyeri untung cungcurungan maneh teu popos lain kitu cek enggal nikah mah Gusti jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak jadi pengantin baru malam pertama silih gandong aduh sok cobaan ku Neng oke dah malaman pertama cek aana teh ada apa ayang ganong emang ayam mau kemana ke WC aduh ke WC yang diganong pasti langsung salah kita ganong ajaran mun ayeuna Bu Popon ngarenghing ka Mang Nunung cek Bu Popon teh bapak naon sia ganong ternyata digejretkeun kunaon pangna kitu makana punten Neng tujuan nikah teh memang urang teh hayang bahagia ngareuna hayang betah tapi kudu nganggo modalna adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah hayang sakinah hayang litaskunu ilaiha hiji kumake cinta mawaddah teh nu kadua warahmah adalah kasih sayang ibu kapungkur nuju memeh nikah bogoh ka salaki bogoh pangna ibu nikah genan eta teh balas naon balas rasa cinta pasti ada tah geuninganan nyambung jeung jurig TV mah sok-sok tong asa-asa aja sok-sok tepakan gerak rasa cinta pasti ada pada makhluk sejak lama sampai kini tetap suci takkan hilang sampai datang akhir renungkan sok ibu tong nulangkul bapak tempo nasi aku renungkanlah kurang tarik aduh ya Paku iya masyarakat Paku teh nu kaasup peserta KDI nanti asup nominasi gitu aduh renungkanlah semua makhluk yang bernyawa kita punya rasa cinta Mang nu dagang eta teh naon saha namina Mang Mang Romi pemajikanna Yuli canikah acan duda ujang tadi gerak naik bro pangkakan dia ya tadi sekarang tapang muka kan dia sok naik ka luhur mulai ya diri hasek Romi guru kan dia ya sok tadinya naik we sok mulai
cari ke di dia. Belah hareup. Aku mau asnalna tuh hese. Belah dia lungkeun tah gitu. Belah dia. Moal era teh adi tadi ke calon. Cicingnya Romi can dititah turun tong wakaturna. Di dia aya ieu teh grup hadroh lalaki rumpun cicing. Awas ceuk. Ieu bujangan. Can nikah. Awas. Ibu jangan menyepelekan seseorang. Ulah sok ngabeda-bedakeun jelema di hareupeun jelema. Semua adalah ciptaan yang kuasa. Nu diciptakeun ku Allah sadayana ge ieu teh. Mohon Bu. Kahadek ulah sok ngabeda-bedakeun jelema di hareupeun jelema sok aneh daina mah ceuk. Kena-kena beunghar teu inget kan usahanapeun. Ari gaul jeung nu beunghar nu miskin diantep sok aya nu kitu? Aya. Kena-kena bajuna calulih di jauhan, deket jeung anu laluis jeung anu garulis. Awas ceuk. Ieu mah aya nu maot nu beunghar mah meni rabun, nu ngalayatna ge nu maot nu beunghar da sok aya duitan. Giliran nu maot na jelema miskin eueuh nu ngalayat mayit kitu di madian akhirna mayit mani sorangan. Ieu Jang Romi diciptakeun ku Allah, abdi diciptakeun ku Allah. Tingali tampilan abdi jeung Jang Romi beda. Serat capitna ge butut. Asli. Ieu bajuna kan ukur seperti kieu biasa-biasa saja. Ari abdi ece diuk dina panggung ya Allah baju menikat alus kieu. Jama abdi mah disuguhan balik rek di bahanan bahkan rek di buruhan cek beja. Ieu mah kudu dagang kurupuk heula bener. Tapi kunaon ece geuning mani semangat ngaji teh ayeuna. Mungkin inilah daripada abdi nu dibandingkeun di harapan ece keur mapatahan nu diagung-agung ku ece. Mungkin cek Allah mah hate Romi nu alus. Mohon Bu. Sanes gelisna, sanes kasepna, ajena manusia mungguhing Allahna. Hey. Urang sorot. Nanging managna budi pekertina rengkap tolakna nasadi dintena bareng ya Rasulullah. Biasa, cicing. Itu biasa oke baik. Cicing di dia bakal berkah, bakal bisanya cicing. Ya Rasulullah, salamun, ya Rafiya, niwa, kompak atfataya, rotal alam, ya uhaila laju. Tumpah teh bahe, ada bahe teh tumpah, cok. Ay tumpah teh bahe, tumpah teh bahe, mereket jahe, jalma nu kore teh kudu ditek. Mun arek mere sok diengke-engke, jalma nu kore teh kudu ditek. Romi maneh teh sing salamet dunia akhiratnya. Doakeun Bu Haji, doakeun teh ieu. Gaduh ibu teh. Gaduh bapak. Terus maot, geus lila maotna. 2013 ai Jang Romi sok jeung saha? Jeung mamah, sok maturan mamah. Eta ladang kurupuk teh sok dikamamahkeun. Hah? Naonna jambak ulah ge mah nya. Hayang ngeun kolot mulyakeun heula. Romi bisa kieu lahir tina rahim indung. Awas ceuk. Ibu teh budak kolot atawa kolot budak? Dijawab ibu teh budak leutik. Ibu teh budak kolot budak. Budak urang teh ti kolot, da urang teh budak. Urang teh kolot budak, da urang teh rumah sageus boga. Heeh. Cek budak mah urang teh saha? Kolot. Cek kolot mah urang teh saha? Budak. Cek. Nyaah henteu ka kolot? Kasalaki nyaah? Kasalaki bogoh ayeuna? Bogoh. Akang jawab. Ari akang ayeuna bogoh keneh teu ka pamajikan. Henteu tah halus. Halus eta mah jujur atuh cek. Ye atuh ari akang nyakangnya pira ku bogoh kanu peot kieu. Ece mah teh normal pira ku ece bogoh lain kanu kasep daina mah saratnya ece teh kasap teu kasep ieu. Oh mantak ayeuna neng nikah ka AA asep yoga nikah ka neng dengan alasan dasarnya adalah punya rasa cinta. Ibu
ngan cinta eta neng mualami cinta eta aak mual awet da cinta urang masuk kena kuse lain setan ya Allah pira ku cinta di dahar setan ngan ece cinta nu abadi mah lain cinta salaki ka anak pamajikan lain cinta pamajikan ka salaki nu abadi punten Bu ami apal hiji cinta Allah ka hambana dua cinta Nabi Muhammad ka umatna balas cinta Nabi Muhammad ka umatna urang dia ku Nabi Muhammad isukan bakal disafaatan amin ari ibu cinta teu ka Nabi Muhammad jawab ibu cinta teu ka Nabi Muhammad nyarekan moal salaki lamun ibu cinta ka Nabi Muhammad ari ece cinta teu ka kepala desa aduh paku hampura geuning ieu awewe loba tapi eueuh nu bogoh ka kuwu sabab baku sanes Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tilu cinta inung bapak nu abadi ka budakna sok ayeuna neng geuninganan inung berkorban kieu demi naon demi cinta ka anak ngan kade ece di akhirat aya nu bakal nyalametkeun aya nu bakal nyilakakeun sok aya paribasa budak teh teu soleh wae ulah nyalahkeun ka ajengan ulah nyalahkeun ka kiai lamun boga budak teu soleh kembali introspeksi diri kewajiban 100% ngadidik anak lain ajengan lain guru tapi inung jeung bapak bu punten sok aya yeuh ibu inung bapak boga budak tilu sedangkan budak nu tilu teh tar akur kabeh nasibna aya nu sukses usahana bener aya henteu bahkan aya nu cicing wae tah sok aya inung teh pilih kasih nu diagul-agul teh nu bisa usaha nu diagul-agul dimanja-manja teh galatong keprok heula da kuring teh lain japat di ieu teh sok aya ngejemput ingat nu nyalametkeun inung jeung bapak ku anak lain karena dunia anak lain karena sukses hartana anak nu bakal nyalametkeun inung bapak ka ku anak adalah ku anak anu soleh tidak jadi jaminan harta macet boro-boro harta anak harta urang pribadi geus motrek dibawa moal jawab rek dibawa moal aya di jawa nu beunghar maot mamawa mobil mamawa motor mamawa kebon di mana mat Allah deui nu bakal dibawa iwati amal urang dan nu maot oge urang lain soleh aja kapan urang teh ece mahon nah atuh ece bakal mawa nu soleh engke soleh maot rek mawa nu saha nah soleh ya hayang babawaan nu dibawa mah amal punten ce tuh abdi mah ningali tatangga Gusti budakna tilu kabeh Jaja ngaranna Lili adina Keken anu bungsu Jaja Lili Keken lamun dipanggil teh Jali Ken laratang kabeh budakna teh yo jang eta Romi tapi rasi Jaja jeung si Lili Keken mah anak balangsak turunan lain jelema kaya inung jeung bapana tapi masya Allah inung jeung bapak kasih Jaja jeung kasih Lili jeung kasih Keken menanamkan akidah dari mulai awal kene matak abi nitip ka Neng di mana Neng engke geus gaduh budak da Neng teh moal kieu ayeuna alus awak lah ku ayoga teh dikeureuh engke mah baru moal kieu engke mah awak teh butut lah payudara ayeuna neuh isukan mah nampuyak juga ceplok nok di bawah nang karak nampuyak di bawah ngarengkol keplok di bawah nyangkere bahe di bawah dongko juga salendro di kenyot lah nyelapna hundu keune ayoga hitung-hitungan dahar basa urat we asli aja alah ayeuna mah hek akang lamun pamajikan geus peot sok dipopoyok cenah ieu mah mamah teh peot ieu Kang akang teh simpek ka peotna pamajikan teh balas capek di imah da capek keneh awe daripada salaki bener cek yeuh Kang akang baca dina ukudul ijen nu wajib nyangu salaki nu wajib gegeroh salaki nu wajib ngistrika salaki awewe mah kudu lagi cicing sok keprok atuh cek keprok isuk caricing sia tong galegero ece tuh bagian situ cicing aja tong ejok tuh bagian situ nah kewajiban situ lain ke bagian sieu ece akan nu wajib begeroh nu wajib ngistrika sagala rupa kagawean di imah lain kewajiban nu bigawe pamajikan tapi salaki
tapi kunaon geuning ece nu migawe teh anger awewe muhun leres Bu nu nyangu nu gegero nu masak nu ngepel nu ngistrika nu ngasuh budak ceurik di aisna ku samping ijem biar aku inung dibelitkeun kana punuk sing eling kepala sesat cakap dia. Oh, akang teh ieu mah da karunya pamajikan teh tinggal ibu di bumi geuning urang gegeroh teh menit teh kaureureureuh aya deui. Bener ceuk. Teu kaur bersih geuningan apel teh. Kotor deui, teu kaur rapih, balatak deui bener gitu. Tah ece da keurieuh sangu hilat teh dicetrekeun mejikomna. Dor teh datang salaki sangu can asak ditajong jeung mejikomna. Awas cek oga jadi salaki tong gede amah. Yo mah kejo cerita tadi can asak Kang kudu mah kieu mamah geuning sangu teh mamah teu can asak mamah hilap nyatrekeun balas mamah riuh hampuranya mah eta teh da kewajiban bapa duduk mamah teh capek paingan mamah awak mani begang mamah eta geuning lalai mani pinuh ku kokoloteun hampura eta teh dosa bapa mah hampura kacida bapa teh inget boga duit 5 juta kadang parieuh mah aya duit 5 juta jung eta ubaran kokoloteun teh jumba kan itu ka kota beulikeun kana skincare ini mah ka dokter kecantikan masuk itu salaki pernah teu sarua salaki abdi genta Allahumma sholli wa sallim wa barik awas jagalah istri jangan kau sakiti doanya istri doanya harumnya surgawi awas akan sukses usaha karena ada peran doa tinu jadi pamaji jagalah istri jangan kau khianati tangisan istri tangisan bidadari Becegenan kahade da urang bisa make salaki usaha sok mere duit teu ece sok nganapakahan jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya jagalah suami jangan kau hianati marahnya suami murkanya ilahi mun salaki eker pusing awas neng pamajikan entong rungsing mending buka kutang jeung samping asongkeun bujur jeung pimping mun salaki hayang nyanung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngora geus malenung handai ke mau dicanung kapan ece tadi imah teh capek sagala kusorangan matak lamun ece alim capek jurungkeun salaki sinaneangan awewe saurang deui siap ece akang siap aya saeta oi kanu kitu mah di bedas sorak aduh ece ridho jadi atuh ece mending capek hate mending capek gawe Gus Kang isuk akan cari cing tong usaha tong buburu Kang akang sok biasa ngojek bikin motor ke pamajikan akang sok biasa kasawak macul bikin pacul jeung kolor akang sok sina dipake langit jeung bumi saksi ayeuna ece geus janji geus ikrar mending keneh capek gawe wayahna enjing mah ece ngararojek nya Allahumma sholli wa sallim wa barik awas ece berkah rumah tangga ya neng ngareunat batak boga budak soleh solih kumaha solehna budak kumaha inung jeung bapak bu si gajak si lili si keken masantren belan anyuk hutang masantrenkeun kolotna ka budak tuh si gajak si lili si keken mah bu ku inungna teh diagulkeun dunyana teh diagulkeun bandana nu diagulkeun teh naon ece hayang budak soleh da yakin nu bakal nganterkeun mah nu bakal macakeun yasin nu bakal macakeun Al-Qur'an nu bakal nalkinan lain ajengan lain kiai nu nyalametkeun inung jeung bapak mah anak anu sok maot ece bapana keur engkak-engkakan sakarat ya Allah abdi bakat kaji torojo si jajak bapak bade maot tuturkeun abdi Pak bapak bade maot abdi bade ngambil air wudu heula Pak gek dikatuhkeun bapana si jajak naon nu dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim torojo si lili macakeun deui Al-Qur'an tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir torojo si keket ece jelema kaboga anak naon kabogaan atuh ece tara usaha tapi pengabdian inung ka anak pengabdian anak ka inung dan ningali inung na alus ka anak ningali pengorbanan inung ka anak
teu sia-sia teu diwilah-wilah kanya Inung pedah ieu mah teu sukses kusahana pedah ieu mah eueuh kaboga diantepkeun anak teu kitu bapana si Jaja jeung si Lili mah kabeh sarua dipikanya ternyata pas begitu si Keken ningali bapak keur sakarat bapak tuturkeun kalimat tu diucapkeun ku abdi la ilaha dituturkan ku bapak anu keur sakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lepas nyawa bapakna Inungna eceung cerikan si Keken si Jaja si Lili digabruk balas reus nalkinan bapak anu keur sakarat ninggalkeun dunia tamat ece bungah di akhiratna sabab dialanterkeun ku anak anu soleh tapi tatangan nu hiji deui ieu bukti bu kabeh anakna diagung-agung ku harta jeung bandana diwilah-wilah kanyaahna budak nu jadi tentara, budak nu jadi dokter, nu teu jadi naon ecek sarua, agamana teu dibere ku indungna, agamana teu dibikeun ku bapana, teu diweuweuhkeun kana Al-Qur'an. Indungna keur sakarat, bapana keur sakarat, rojol nu jadi tentara, kalah mawa pistol. Manggil tatangana saudara-saudara. Bapak abdi keur sakarat wayahna pangmacakeun Qur'an, mun teu pangmacakeun dibedil hiji-hiji. Kabeh ge eueuh nu daekeun maca Qur'an aca. Anakna jadi tentara, jadi dokter, kalebeh kalah jeung cerikan. Mama, Bapak ampunan Nyai. Can bisa pulang tarima Bapak rek maot mageraos we ayeuna aduh. Keun kebon maku Nyai. Hah, aca. Anak jiga kitu, tong nyalahkeun anak. Salahna Inung jeung Mbak. Ngadudut di akhirat, ngadakwa di akhirat. Teu ridho anak di kitu-kitu ku Inung. Teu ridho anak di kieu-kieu ku Inung. Teu diukeun kan agama bapakna jeung Inungna. Keur ngeunah-ngeunah di surga diangkat ku Allah dipindahkeun kana neraka naudzubillah min aya di dieu pasantren sok budak ka pasantren keun aya budak ibu nu di pasantren urang dieu aya budak ibu bapak nu ayeuna masih di SD jung tareang sina balik da ayeuna teh geus peuting budak teh sina caricing we di SD wayah kieu hari geus lieur lah ya cek abdi mah ieu teh efek lapar ieu teh tukar nyuhunkeun tuang tak kamang dulung becer ari di dia tuangna sok beas atawa jagung hah tong melotot biasa we aca mah tita tadi na masalah abi teh nyare sangu beas sangu jang cik langna mut mik hiji tah cepungan gerak Romi naon daharna sangu lain beas lain ngan peda eta sangu nu di dahar ku Romi asalna tina tina piring Romi lain tina piring Romi ci ayo Romi osok dahar dina piring teu meunang Romi dahar mah dina kursi aja maneh mah alieur maneh mah bujur nyencelena piring ari keco dibeletakeun na kursi aduh awas Romi singa ka indungnya bapak geus ngotah Romi ayeuna bapak teh geus aya di alam barzah naon nu didambakeun ku bapak doa ti Romi sabariji bapak budakna tilu Romi nu ka sabariji nu ka hiji panggedena nu kadua geus kawin can nu katilu geus nikah acan maleutikeun eta komo ieu Romi mah panggedena jadi gaganti bapak dambaan kolot mah anak anu sok bu ibu Romi geus sarua maot mi geus maot syok ka jero kubur dikubur sorangan poek henteu tuh apaleun berarti geus ngalaman dikubur sih Gusti baik nama abdi teh di deketan kuriri mah mi engke balik deui ka alam masing-masingnya jung Romi mati makan balik deui ka makan ai cicing salah ngomong awas mi ya mi kade dahar ulah dina kursi na piring ulah na piring na kursinya ya nan makanan pokok teh beda-beda di Madura mah lain sangu makanan pokok teh naon jagong di Madura mah naon nih jagong ari Japati manuk kapita keprokan Romi keprokan singkong pakatu barang keprok sakali balikan deui tepuk tangan satu kali dua kali berkali-kali ieu aku resep ngaji jeung murid TK teh geus penting teh keprok-keprok hi kapan teh KBG TK ngan beda teh ieu budak mah taman kanak-kanak ieu mah nu loba taman kadaluarsa
Makanan pokok teh aja di Madura mah jagung, mun di Maluku mah sagu. Di Madura mah naon? Jagung. Di Maluku mah sagu. Makanan pokokna ari urang mah naon? Jelema di urang astagfirullah. Ya teh aja kan make seririwa. Ya paremeh deui. Geus aku sagu atuh. Kongkorongong. Anu kitu naon mi? Sorak. Sorangan, sora naon? Sora buah haji. Geus mimiti edan. Geura istighfar romi geura tobat maneh. Teu sopan ku balik disebut hayam. Manya hayam ditiu. Lain rieut maneh teh eling. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sakade neng cintanya sing kuat. Kumaha amih awet cintana mahabbatan lillah, cinta karena Gusti. Awas aing ulah ngarasa gagah. Bapak ogenan ka pamajikan teh ulah merasa asa pang bapakna, ulah asa merasa pang akangna. Da sok loba geuningan wanita diinjak-injak ku salaki aya nu kitu? Aya. Gawe dicarekan we aya. Ari dahar hayang ngeunah kudu hayang karik nyenyot, ari bubur henteu pagawean sare teu sare museup teu museup gaplek aya nu kitu? Mana jelemana? Apaeh we lah sakali. Apaeh kaduana euceu. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Naon? Balikan deui. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdaki. Kapan salaki euceuna ge tukang ka sawah. Makanya ka sawah didadasi itu. Yang kudambakan pria yang punya hati, bukan alis berukir, bukan bibir bergincu. Yang kudambakan gadis yang punya malu, cinta karena dasi. Lain huhu. Saya tamat nyamung. Raja nyorak papalimpang. Ari si deui ka dituna. Sabarang cinta karena dasi, si akan segera basi. Cinta karena gincu, gitu akan segera layu milu. Mana makalah Allah. Allah masa pangan dibere miti ami milu. Mari tungtulah cinta karena dasi. Aduh, resep masyarakat Papua teh beda-beda. Ieu mah garulis tang saware. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Di mana atuh ieu asal mulana cinta ari cep oga urang mana ieu? Urang dieu tah. Masih sa-RT, sa-RW, deket-deket teuing. Alus kita cek santri mau wafih tiarin lah ya jikul mun fasil ida taat aya jamu tasil. Nu deket heula ulah makan nu jauh. Angan intina mah lain ku deket-deket teuing bogo. Nya sok masih deket ogenan ai teh bogo mah angan wenengan kan nu jauh. Mun gitu Bu. Ku cinta mau mengalahkan segalanya. Kalau cinta sudah melekat teh kotok terasa coklat. Kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa indomie. Kalau cinta sudah membara teh ucing ge terasa pedak pret cek saha. Teh ucing pedah asap pedah angan we teh ucing mah kumaha. Tuh apaleun geuning. Naon jang maneh mah tamarakan. Da apal haseup cenah. Lain ditilik-tilik teh baju teh sarua jeung grup hadrohnya. Alhamdulillah ada kesamaan di antara kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Romi, pada malam ini engkau begitu mendapat anugerah. Ingin jenggoli. Atau si petang ngomong. Jelamaan. Bener maneh ceng. Aduh Romi, tangan teh anu saya mah Bu nami budak teh ngange
Muhammad Romi butut Muhammad Romi mah nah anu saya mah Muhammad Fatoni Muhammad Tontowi Ahmad Jailani tah pami Asmaul Husna Rohman nganya Abdul Rohman Rohim Abdul Rohim Gani Abdul Gani teh kaya jadi mudah-mudahan anak anu ngaran Gani sing kaya amin itu di abdi ge aya Gani jang make Abdul Asmaul Husna moal Bu Haji abdi mah lain Asmaul Husna matak teu make Abdul naon kitu abdi mah singkatan tina ngaran Bapak Angga inung abdina nih jadi Gani oh kumaha lamun inung maneh mumun bapak maneh iding muning waas lamun bapana Abbas inungna kokom anak teh jadi jang masuk ngaraos tah jang masuk tah kitu jang Bu Haji mah baheula jang masjid teh can modern kararieu jam 3 teh geus kataraju geuning nya rek magrib teh mah magribna mah lila keneh ngadon baren we heula sapintrong pecle itu teh salat ge lain kumu kena baheula mah ku samping atawa ku sarung geus beres salat teh lain di telepan nyieun babangkongan ngalaman kitu teh Bu ngahejah baheula mengaos ge alif jabar a kitu b jabar ba p jabar pa sin jer sia jabar ya ba pa sia baheula mah kitu jang KPSU dal PSU alif PSU sin jabar sa e jabar ha kudu usaha dipapatahan ku inung teh sok cenah hijikeun tumih kadengeun ku bapa maneh bapa sia kudu usaha mulai jika ngarti aduh aku bapak teh carikan deui wah cenah ngaji anu politik pindah ka dieu sia ngajina ka bapak sok cenah dipapatahan tuturkeun mim jabar ma teh jabar ta sin jer sia jabar ya mata sia aya nama ikronya jangnya sok ikro ababa atata bitati bituti aya ikro aslinya Bu baheula mah sok tah sepuh-sepuh kapungkur baheula mah teu ngalaman tuang jiga barudak ayeuna ayeuna mah menikat marewahnya seblak ceker baheula mah lain seblak ceker baheula make cimpring atah di keurutan tuluy ditinyuh dicengekan baheula mah kitu abdi ge nan hayang syukur ge da baheula mah cenah blender ku inung teh dibeuweung heula beuweung geus lemut teh dibikeun sugan teh syukur pake ciduh syukurna mah meureun dilegam ku inung caikat ka kuku yo cenah ku inung teh sok naon sih kece eta bahasa tina lisan inung la ilaha illallah kitu matak baheula mah teu aya budak anu sarombong ka inung jeung bapa da inung bapada ngadidikna halus ari ayeuna budak teh dibere ge meunang blender dibikeun we ka budak nu meunang blender matak loba budak muter eta teh korban blender eta teh bahasa teh anjing aduh anjing bobo aya jajan cilok geuleuh lah lungun ditato meni gagah di udang soang mah leweh awas jang nya isukan geus dewasa ulah mabok minuman keras haram narkoba no sok kompak narkoba no bala-bala yes sok narkoba no bala-bala yes oplosan no kokosan yes tawuran ta'aruf yes jablay no janda ya ramah si iyo janda yes hayang janda Allahumma sholli pembari setelah sarobongnya eling dulur ibadah ulah campole berang penting ulah boleh lain ulah lewe ulah boleh bisina kaburu mata gitu horeng maut borosok di datang nate nagerep teu sok gerasa ngeceus sadayana eling dulur ibadah ulah campole berang penting ulah boleh bisina kaburu pae sholatullah salam ala toha rasul sholatullah salamullah ala yasin habib
salli wa sallim wa barik. Sok ibu akan keluarkan suara taya berang sing tarik taya raja di mana ajal geus temenang tempo naon direk dibawa hiji sodakoh jari ilmu anu manfaat doa anak anu sok tong sararombong cek dunia bukan untuk sombong tapi untuk menolong kebahagiaan bukan ada di materi tapi ada di hati ibu eta gelang nu rek dianukeun diangu ku cek di canak maot moal kongkorong rek dibawa sok ayeuna geraja ruang ih sodakoh teh teu ka kiai urang nyeun masjid urang nyeun madrasah ceu sajero ayeuna madrasah dipake ngaji salat di amo eta masjid nu meurang nyeun eceu pahala ngocor teh ka eceu amin amin amal lain amin eceu amin ai kongkorong napel keneh ieu mah boga kongkorong pake sombong ini ka pangajian diamaikeun keluar baju milaraan ka batur dibikeun hanteu aya nu kitu boga golang hayu we gagaro api-api rarateul awas kang boga motor lasok sombong gaur ngeng bari motor meunang nganyuk atuh digas teh setoran dibawa mengkol di rem kiri dit jelema agul ku hutang eceu anger maot ngamual mawa dunia anu dibawa mah amal urang eceu kapan nu maot oge urang lain soleh si eceu teh sing karunya ka Mang soleh maot rek mawan usaha soleh teh ceuri ka mana maot gitu amalna eta ku si Romi cenah dipaok mata kali akidah la ilaha Muhammadur Rasul nu dicarat mah amal gitu maotna Romi nu dibawa ama Romi nu maotna soleh nu dibawa ama sararombong lah eceu sok ayeuna ku kanya eceu rumah tangga nyaah eceu ka salaki pamajikan akang nyaah ka pamajikan cik eta geus henteu cenah eling geus catu pican teu nyebut henteu tah salaki saha tah akang geus boga budak nyaah teh gegedena ka pamajikan ka budak sok tinggali Mang Kunung balasnya ayeuna ka budak ningali Neng Sinta lancinganna morosot keur alit ku Mang Unung dibenerkeun da gede kanya ka Neng Sinta tapi ka Ibu Popon geus kurang kanya ningali Ibu Popon calana geus bener jadi porosotkeun ku Mang Unung teh da geus kurang kanya Allahumma sholli wa sallim wa barik aduh di mana atuh Neng eta datang cinta dijawab geuning kieu dari mana eceu datangnya lintah dari sawah akang turun ke kali dari mana ibi datangnya cinta dari mata ala eceu turun ke kompak turun ke hati tuluk tuk jreng saan ini teh nyebut jreng aduh aja sok sing saling pikanya kangnya karunya kunaon atuh geuning kang tingali awewe teh ku Allah teu diciptakeun tina tulang kepala sakaya-kayana awewe kade Asep yoga wanita jangan dijadikan kepala rumah tangga kunaon Allah teu nyiptakeun awewe teh tina tulang pundak karena wanita tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga kunaon pangna awewe ku Allah teu diciptakeun tina tulang leungeun wanita tidak pantas untuk dijadikan boneka kunaon Allah teu nyiptakeun awewe tina tulang suku sabab wanita tidak pantas untuk diinjak-injak kunaon Allah nyiptakeun awewe tina tulang rusuk deket jeung hate tanda awewe akang pamajikan harus dijaga hatinya dan harus dijaga perasaannya yes sintai atuh cok yes kaprok atuh cok aduh kada sinyara insyaallah ku modal saling pikanya rumah tangga bakal nimbulkeun sakit sarek sangajan jeung aki-aki Romi ka dia ikhlas henteu jawab ieu ikhlas rek naon ka dia naon rek ngaos tah ari kerang dina video oh maneh teh murid al youtubing osok ka masjid Romi alhamdulillah osok jarang jarang nyebut alhamdulillah kuduna mak yuk innalillah ku haji jarangkin alhamdulillah
Iya, ami jualan barokah. Kapan yang jadi budak anu soleh? Ami jadi bapak di ditu dia barjah teh. Bunga ningali Romi kudu getol berjamaah. Di mana berjamaahna? Masjid. Tapi itu kapan Romi teh hirup keneh kudu ke mana? Masjid. Boro-boro nu hirup ka masjid nu maot ge anger geuning mi di mana-mana ge akhirna masuk dibawa ka masjid. Ka makam pintar. Iya pintar. Aduh, pinter maneh mi. Sakuan. Sok bener kok, jang maneh rezeki teh. Ai Nabi Muhammad lahirna di mana mi? Pinter geuning. Ai wafatna di mana? Di Mekah. Mautna pupusna Madinah. Madinah, dimakamkeun ge di mana? Mekah. Dimakamkeunana. Di Mekah. Lahirna di Mekah, wafatna di Madinah berarti dimakamkeun ge di Madinah. Ari Romi rek dimakamkeun di mana? Buru potong ayo na cuy. Fokuskeun. Kapan Riri wah tadi ge ieu mah. Aduh dikuburna dina jero naon? Na jero naon? Atan ai Romi kualo diciptakeun tina naon asalna? Jadi ulah salahnya mi, urang teh kege bakal balik ka mana? Ka imah engke. Kapan maneh teh hirup keneh. Ini kalarek kalian kawas jangkrik. Astagfirullahaladzim. Geuning bisa ngajawab ditambah deui 100.000. Milik gede ucul. Saeutik sok itu mah. Ya Romi, awas mamahnya, mamah aya keneh. Dambakeun sok bisa hanya kal geus teh mah. Engke mama ya menang milik sok uang 100.000 ewang nya mahnya. Kop jang mama ulah koret mana kosomalun min sodakotin bal yajdan harta nu dibikeun moal mata ngurangan mik bakal ditambah ku Allah asal ikhlas komo mereka inung berkah yakin. Sok inu mah boga karamat mi. Karamat. Surga teh di atas telapak kaki ibu tak mata adanya ayeuna Bu Haji naon 200.000 karomi teh sabaraha Allah mah ku sodaqah abdi karomi Bu Haji mere 200.000 tuh Mang Nunungnya dia keun 6 juta Bu Haji. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sampai ka sawareng ulah meuli udud nya ulah kalau meuli beulikeun kana gunting kuku tah maneh kuku meuli paranya. Urus kuku teh ya nih tuh tanyakeun ka jelema teu kudet ngaji ai Nabi Ibrahim teh mere pasunatan dicontohan ku Nabi Ibrahim ngeuretan kuku sunat eta teh meni paranya keur mah harideung oh cetak mata isuk meulinya da murah ieu paling erek eta sunatnya sunat meresihan kuku teh meresihan bubuluan tah kumis rapihkeun ulah diingung ngamai juga sasak leho ulah bulu kelek bersihan bulu sayang kodeng bersihan sunat aja mun di lalaki dikerok mun di awe dibenyeng di dudutan peong pewit Islam ditereh mah diduruk ke hangit-hangit oh doakeun Mang Nunung sing sehat sakeluarganya rumah tangga sing bahagia dunia akhirat sakinah mawaddah waroh mah sakitulan kopi hatur ibu ikhlas ka dieu bade naon ka dieu ibu bade ngaos abdi mah ka dieu teh eueuh hayang menang doa eueuh duit eueuh teh hayang menang doa ami balik dibere doa duit eueuh sanurang ada duit ke abdi mau can karuhan da abdi mah ka dieu teu niat rek neangan duit da abdi teu leungit duit naon atuh abdi mah ka dieu teh hayang menang amal kan antam si eta mah balikna mau narik mau amplop duh aja kan eta mah ada urusan Mang Unung dibere we duit abdi mah ku Mang Unung syukur henteu we piraku ulah dibibilang da geus 200 wah namahan wah kurangan sakuat kade bisa geraknya tak kana sakocalan bisa awas bisa gerak bisa anu modok tuh di tukang tuh si ingat ka Bu Hajinya ya mi doakeun Bu Haji teh keur ngabangun di pasantren teh nya da yakin Romi mah diijabah doa anak ku Allah teh doakeun Bu Haji teh sing sehat tah sing menang milik rezeki pasantren sing kabereskeun nya di ditu teh seueur barudak santri keur ngaraji di Cina abdi kasih meni kepo maneh
jeung makhluk aneh. Aneh tapi nyata. Sok angkatkeun pandangan sadana kaluarkeun aja. Awas nu teu dikaluarkeun berarti bau kerekna. Cek. Oh, cek. Oh, cek. Aya ieu pandangan? Sabari jiramona? Nah, angge wiridan. Subhanallah, 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 subhanallah. Tadi anggo wiridan ece, entos beres wiridan. Tah ieu pandangan teh istilamkeun. Urang mah di Mekah sok nyium Hajar Aswad bismillahirrahmanirrahim. Nah, sakali nyium Hajar Aswad 70 dosa muruk dihampura ku Allah. Urang mah dak teu bisa istilam kana Hajar Aswad biwir ciumkeun ka salaki unggal balik ngaji. Tong kalaseuri mikir, sok amalkeun ladang ngaji teh. Datang ka imah teh ayeuna talian suku salaki ringkus leungeunna. Kapan nyium salaki teh akur jeung nyium Hajar Aswad. Ami dosa ibu beak dihampura ku Allah sok sakali nyium teh. 70 dosa leungit 140 kok mau salakina hideung banget Hajar Aswad lah. Bu ibu sok ibu alurkan urang sholawat yahanana kemenangan mudah-mudahan urang dipayunan Allah sing jantan kemenangan jalmi nu dipayunan Allah maot urang sing husnul khotimah syariat Allah syariat mang nu ngumpulkeun urang hakikat Allah nu ngumpulkeun urang ayeuna di hadapan tenda ku Allah sing dikumpulkeun di surga amin ya robbal alamin engke lamun aya yahanana ibu kieu keun tah pandangan ibunya goyangkan ke kanan dan ke kiri sing jadi saksi bergerakna urang bari maca sholawat ieu jadi ibadah urang sing menang syafaat doharodinul muayyad nabi duhuri dari akam elah cek ulah bakal kieu ya lamun aya yahanana kieu ya coba ngadadakan kasih Romi aduh hilang tuh ayah itu tuh ayah grup bansernya nya terus dijemput dipapageun ka ditu duh asupan teh karasep ngajemput teh aduh atur nuhun akang banser semangat lah mudah-mudahan si jantan penerus para ansor kapan ai banser masuk ini tinggal lagi sareng orang-orang NU nya tuh pami aya jamiahan ansor teh banser teh mun sok semangat gitu pokoknya mah abdi ge pami ngos ka ditu kali sok dijagana teh ku banser ari kamari mah ka ditu mah kajampan surade mah teu ku banser ibu ngajemput lagi aki-aki motorna teh bek tuh aki-aki teh hidung jabo bau deh nasib tah mangulung kamari mah coba jauh na motor teh 5 kilo meureun aya muntang we abdi kana beuheung tukang ojek gabehalna tas dilocotan teu diterapkeun meureun bingung abdi sieun cilaka motor ditakarikeun cekek bohong mah setiap digas cekek bohong tukang ojek juga nuker sakarat teh ojek menik ngek-ngekan balas dipencetan tuh bohongna aduh hatur nuhun Mang Banser izinkan ayah izinkan ibu relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU majulah ayo maju serba-serbu tidak kembali pulang sebelum walau darah menetes di medan perang demi agama ku rela berkorban demi negara ku rela berkorban maju ayo terus maju sih dia kikis lah habis mereka musuh agama dan ulama wahai barisan di mana engkau berada teruskanlah perjuangan demi agama ku rela berkorban demi negara ku rela berkorban doharodinul muayyad hadapi duhurin dari akaman doharodinul muayyad hadapi duhurin
sebat lapan al sabab ieu curug Allah tanda hiji na Allah wahdaniyah pindah sifatil apal teu aya hak anu wajib di badan kecuali Gusti Allah ayeuna dat anu bakal nulungan ka urang iwati Gusti sok di mana aya padlu minallah acungkeun curug sing tarik sebat lapan al siap sadayana awas semangat Allah sing kompak dicek heula ulah bakal ditepakan dalikal fadlu minallah sing luhur tuteu ngacung karelekna bau eta teh dalikal fadlu minallah sadaya koprung ya hanana 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 doholina semuanya sokaha ajib goyangkan tangannya sambil yahanana HP nanyalakeun bumi eta punten halampunan nu gaduh bumi pareuman heula kaluar Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik sok ibu semangat senantiasa mudah-mudahan Allah ngizinkeun ruh Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah urang sadayana sok teu hiji deui anu dina tenda pareuman Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik ibu tuturkeun bahasana tuturkeun kalimatna abdi ti payun ibu nyarengan sadayana hasbi rabbi mangga ieu biasa di pareuman teu kompak hasbi rabbi jalallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah sok angkatkeun ieuna ibu nu gaduh HP cepengan HP-na angkatkeun nyalakeun baterai HP-na da ieuna ye hurung wae hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah hasbi Jalan
jamaah-jamaah nu hadir ka dieu sing sarehat. Uih sing kareng ilmu anu manfaat. Angkat ka dieu sing dihapunten dosa. Cipeueuh jalan Cieureum Malik Kupati abonan pepeueuh pamimarulih ulah mumpat ka awenan sanes teu hoyong dipanjangan waktuna tos teu nyekapan keuna ku bahasa si kabayan meuli kita ti Cikijing meuli euteung sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteung geus abdi mah teu ngajawab kitu Mang Unun tah ieu tah geuning meuni tarik beh na mariri wage hayang ngendar tuh geuning jurig mah gecengkat balik ti heula kapan ieu tencan ngadong ijem ai jelema masuk teh pikeun ka ngadong terkecuali jurig masuk sieun mangpret balik teh heula jurig ieu mah ngacenna bisi ayan uih ti payun tah eta teh ngaranna mingat euceung eta mah mingat buah kaliki mesna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an aminan kurang kompak tadi mun arek lain ayeuna buah kaliki mesna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan buah kaliki mesna di parapatan mun Mang Unu ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan amin atuh. Terima kasih atas dukungan semuanya Bu Ibu bade aruih moal badanya nok moal cenah maneh mareknya nok nya ieu barudak sadina sing sarore sok nya sing naik ngaji dambakeun hidung jeung bapa neng didoakeun mudah-mudahan sing pinang jeung bahagia dunia akhirat sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten ka sadayana mudah-mudahan ieu panguasaan agama pansinar barokahna abdi pidoa ti sadayana bade teras ngabujeng ka Jakarta margi abdi enjing bade terbang ka Kuala Lumpur Malaysia insyaallah abdi dionang ku artis kedah ngisi acara di Kuala Lumpur dina acara syukuran hitanan si Upin dan si Ipin. Dah ieu ari ngajieun nu bodo marseup. Upin Ipin ge di Aminah. Aduh, mudah-mudahan ku kana mangecek kurang dikumpulkeun deui ku Allah dugikeun ka surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salam sadayana ya Nabi. Salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal badru alaina fa'tafat minhul buduru misla husni ma ra'ayna qattu ya wada asura ya Rasul salam kita ya Habib salam alaika salawatullah alaika biyaubil akhir pamugi abdi sing jantan kahiji sareng ibu rama abdi ngiring Gusti ka sawargi Allah ya salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma shalli wa sallim wa barik ala subhanakallahumma wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.